Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai haturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileksa Ngadongeng. Danget ieu sakumaha biasa Aki bade neraskeun hanca lalakon wasiat indung. Ayeuna urang pedar bagian anu kagenep nya. Mangrupikeun terasanana tina wasiat indung bagian anu kalima. Harita teh dina carios anu katunda Bimurni kadatangan semah nyaeta salaki nu boga warung teh jiga nama bade maluruh Asdun jeung Karsa kitu nya. Bimurni harita reuwaseun sanggeus merenah pok nanya. Aya naon Jang Mamad? Kitu bari melong nya. Dijawab ku Semah, punten Bi, dupi Jang Asdun sareng Jang Karsa aya. Kitu cek ki Semah anu katelah Mamad teh nya panonna melong ka Bimurni. Numawi Ujang, dapun anak teh tos lami tara wangsul. Duka di mana ayeuna teh estuning lebeng teu beja teu carita. Nanging aya naon atuh Jang Mamad? Manawi bibi tiasa mantuan ngemutan. Teu tatapasini deui. Barabat sakur anu kajadian di warung teh dibejakeun ku Jang Mamad. Ditetek teu aya anu kaliwat. Geus rengse pok Ki Semah mungkas omonganana. Tah kitu Bi, mangga bari kumaha ayeuna? Gebeg Bimurni ngarenjag bakat kureuwas. Menang sajongjongan mah ngahuleng teu nyangka anakna rek boga talajak nepi ka kitu. Kulantaran Bimurni teu nembalan, pok deui Ki Semah nyarita. Bi, keur kuring mah moal neangan nu hese nya. Ngan sing karunya we kapun bojo. Keur mah modalna saeutik katurug-turug ku si Asdun dikitu-kitu. Atuh matak bangkrut ari kitu mah Bi, numawi wayahna ku bibi kudu digantian. Ki Semah tandes ngomongna, dagus meunang mikir ti imah keneh. Dijawab ku Bimurni bari rada daruda. Sumuhun ku bibi kahartos Jang Mamad. Nanging hapunten anu kasuhun moal tiasa kabahanan ayeuna. Nyuhunkeun heula waktos dugi ka dinten enjing bade badanteun heula sareng pun anak anu bungsu. Tembal Bimurni bari terus barebay Cipanon. Ki Semah ngahulang sakedeung jiga nambah mikir heula. Da manehna oge ari nilik kana kaayaan Bimurni mah teu tegaeun ngomong kitu teh. Ya bagus apal deui, Bimurni mah memang jalma soleh. Sanggeus meunang kacinekan mah Ki Semah teh amitan. Terus balik dijajabkeun ku panutup pribumi bari cari nakda. Harianeun ari maneh Asdun Karsa gerentes hate Bimurni. Harianeun rajeun teh balik ka lembur ngadon ngawiwirang kolot. Kitu cek Bimurni. Kaayaan beuki burit tongeret geus aya anu disada. Dipipir imah kadenge aya hayam ngagarapak rek ngampi. Ari mulyana can datang keneh wae. Atuh puguh hate Bimurni tambah hariwang. Sabot Bimurni nyeungeut cempor, kurutak mulyana datang, bus ka kamar, teu kungsi lila bijil deui sarta geus disalin baju. Tas ti mana heula mul? Nah burit-burit teuing balik teh. Nyiar-nyiar pi kamelangeun emak, cek Bimurni bari gek diuk deukeut cempor. Cilaka mah, tembal mulyana pondok. Cilaka kunaon? Bimurni beuki leuwas. Atuh derek-dek mulyana ngadadarkeun pangalamanana. Pangna balik burit teh tas neangan heula domba lantaran aya nu leungit sadua-dua. Mangkaning jaluna anu baradag
ngan hanyaka teka pangih lacak-lacakna acan. Ari bebeja kadunungan kalah digelendeng. Atuh jabati capek teh bingung deui. Tah kitu mah cek Mulyana mungkas caritaanana. Gusti nu Maha Agung, nah dodoja teh mani kieu-kieu teuing, mani teu aya kendatna. Kudu kumaha urang teh atuh mul, mak teh mani geus taat. Ujang Nyai cacap nyarita kitu hing bimurni ceurik. Beuki lila beuki angot atuh puguh Mulyana teh kacida reuwaseunana. Manehna asa boga dosa kanu jadi indung. Pikeun negerkeun hate indungna, Mulyana ngajentrekeun yen manehna henteu migawe kalakuan anu hianat kadunungan. Domba mah leungitna estuning tariking cilaka. Atuh kaduana sanajan dunungan ngagelendeng oge dah henteu matak pegat pagawean. Manehna dipercaya keneh ku Bah Musa, tapi bimurni tetep ngabangingik bae ceurik cipanon mani juuh murubut maseuhan pipi tuluy nyalak-celakan kana lahunan. Sanggeus rada lila bimurni rada leler kasedihna tuluy ngabejakeun perkara Asdun jeung Karsa. Ayeuna giliran Mulyana anu ngagebeg. Kang Asdun Mulyana kacida reuwaseunana. Nya lanceuk hideep Mulyana kalakuanana kalah beuki nirsa. Estu teu gableg ka era di lembur sorangan wani nipu ka tatangga. Nu matak sedih mak teh mul. Ngadenge kitu mah ku Mulyana kahartieun. Pangna indungna ceurik teh bakat ku ngenes mikiran lanceukna. Anu teu aya euih-euihna. Rajeun teh balik ka lembur kalah ngawiwirang kolot jeung dulur. Pikeun ngabeberah hatena Mulyana janji yen isukan rek ikhtiar sabisa-bisa pikeun ngagantian ka tukang warung. Lamun ceng-celenganana teu mahi rek ngajual hayam jeung kalapa. Kitu tekad Mulyana. Isukna Mulyana nedunan janji. Pasoalan jeung tukang warung rengse dibayar lunas ku Mulyana. Kitu deui jeung dununganana. Perkara domba anu leungit ku Bah Musa geus diikhlaskeun sabab memang kacilakaan. Mulyana digawe deui sakumaha biasa. Meunang sababaraha minggu mah aman taya kuciwana. Tapi Asdun jeung Karsa kalah mahabu kulantaran tisaprak maling domba anu dua teh ngarasa aman. Dina waktu teu boga duit teh lain usaha anu halal kalah inget ka adina. Dina hiji mangsa Mulyana reuwas deui bae lantaran domba Bah Musa leungit deui sadua-dua. Jalu wungkul mangkaning anu baradag sarehat lalintu atuh puguh bae Mulyana teh sedih anu kadua katilu, sedih kudua kutilu. Atuh puguh matak bingung kudu kumaha bebeja kadunungan. Datang tu dibejakeun nu sajalan terahna mah dunungan can puguh percayaeun ayeuna mah sabab geus ngadua kalian. Lantaran teu rumasa hianat, Mulyana bebeja terus terang yen domba leungit deui dua. Atunya puguh Bah Musa teh mani ngajenghok ruas. Bener sakumaha cek taksiran Mulyana. Teu ujug-ujug percaya Bah Musa teh. Mulyana diperakpak ku pertanyaan kasar. Malah deukeut-deukeut kana nuding ka Mulyana. Ku Mulyana dicentrekeun sajalan terahna malah make jeung susumpahan sagala rupa da memang teu rumasa hianat. Akhirna sanajan bari jeung hese beleke oge Bah Musa percayaeun keneh ka Mulyana. Mulyana dipapatahan
sangkan leuwih ati-ati dina nalingakeun domba. Kajadian anu ieu mah kumulyana teu dibejakeun ka indungna, bisi matak jadi pikiran sabab indungna geus diperepek ku kabingung jeung ku kasedih. Isukna mulyana digawe deui sakumaha biasa. Heuleut saminggu teh harita der deui bae aya kajadian aneh. Domba teh leungit deui 2. Ayeuna mah bikang wungkul dipilih anu lalintuh. Geus 3 kali mah mulyana teh bingung nu teu manggih tungtung, susah nu taya hinggana. Kudu kumaha deui bebeja kanu jadi dunungan. Sabab geus pasti ka 3 kali mah dunungan teh moal percayaeun. Cilaka. Ieu mah balai gede itu garentes hate. Mulyana tuluy ngahulang bakatku bingung. Dasar geus kitu kuduna. Sanggeus kajadian anu katilu mah Bah Musa teh beak kasabaranana. Mulyana dicarekan laklak dasar malah pake jung ditutunyuk segala rupa. Malah leuwih berat ti kitu dipecat sapada harita. Sabab geus teu bisa dipercaya deui. Mulyana teu bisa magar kumaha, kapaksa narima kana putusan dunungan bari jeung ngarup bingung. Ujang Nyai, eta kajadian teh ku Mulyana dibuni-buni teu dibejakeun kanu jadi indung. Tapi Bah Musa jeung kulawargana ngobrol ka tatanggana, atuh jadi kanyahoan. Lila-lila guyur salelembur ear saja jagat, magar Mulyana hianat teu beunang dipercaya. Nya akhirna mah kaemper-emper bimurni oge nyahoeun. Mulyana cek bimurni dina hiji poe. Sorana semuda reda cipanon ngembeng. Ari Mulyana nu gede karumasaan ngalenyap hatena. Sabab moal salah deui tangtu indungna rek nanyakeun perkara pagaweanana bari neger-neger hate pok nemalan. Aya pikir saeunaon ma Mulyana mak teh reuwas ka bina-bina. Mun asa dibentar gelap. Basa tadi ngadenge beja ti tatangga. Magar hidup dipecat ku Bah Musa. Nah nyaan eta teh Ujang. Mulyana ngahulang sakedeung tapi tuluy ngajawab sarua dareuda. Leres mak. Nah hamet teu bebeja ka mak. Hapunten anu kasuhun mak. Maksad teh alim ngajaheutkeun manah mak. Numawi sabisa-bisa dikemu bae ku abdi teh. Da ieu mah nasib abdi pribadi, cek Mulyana sorana beuki haros-hos. Nahan kasedih. Mun teu ditahan mah hayang ceurik ngabudakeun kasusah. Bimurni ngised diukna. Tak-tak Mulyana diusapan bangun deudeu. Teu karasa cipanon beuki murubut juuh masahan pipina. Mulyana anak emak. Ulah kitu anak king. Mending oge bruk-brak terus terang ka emak. Bebeja sajalan terahna. Nasib hidup, nasib emak. Bimurni beuki sedih ka anak banget kunyaah. Sakali deui abdi hapunten mak. Mak oge ngarti Ujang kase. Hidup mah mung nenyo indungna langsa. Katarima kase. Hidup mah memang bakti kanu jadi kolot. Hormat ka indung. Mak mah ceurik teh lain sedih dume hidup dipecat. Jeung lain sieun teu dahar. Mak mah melang bisi hidup hianat kanu jadi dunungan. Bisi milampah pagawean anu teu luyu jeung papagon atanapi tetepon agama.
mugi sing percanten ka abdi. Domba teh laras-laras ica lain digasab ku abdi. Henteu mah abdi mah henteu wantun milampah nirca. Moal linyok, moal bohong, abdi terang kana batal sareng haram. Abdi mah moal ngamomorekeun kana piwuruk emak. Cek mulyana tatag deui nyaritana da teu rumasa boga dosa. Emak mah banget percaya ka hidup mulyana, hidup memang moal hianat. Syukur ari geus kitu mah. Keun soal pagawean mah ulah dipikiran da loba deui gantina. Kumaha didoakeun hidup mah sing pinanggih bagja. Amin. Atur nuhun mah. Ujang Nyai, anak jeung indung hujan cemata. Sedih ari rasku nasib diri. Sasad katuruk katutuh katitih ku kari-kari. Kena kana paribasa netek semplek nincak semplak. Tisaprak Mang Ahman maot dodoja taya saatna. Barang keur gunem catur kitu torojol aya nu datang mana horeng Mbah Musa jeung baturna duaan. Ngan lain urang dinya jiga nama Dabi Murni jeung Mulyana teu wawuheun. Sampurasun. Mbah Musa uluk salam. Rampes mangalingi tembal Bimurni. Ujang Nyai waktosna cag dugi ka dieu heula nya. Rek naon eta Abah Musa nepungan Bimurni? Jeung naon maksudna make mawa baturna duaan anu teu wawuh? Antos waleranana dina carios wasiat indung bagian anu katujuh. Mudah-mudahan tiasa ditepangkeun deui nya. Ayeuna mah sakitu heula cag permios.